badan utama modal parenta no magompu hirup dunya kata tangan naik kamu kawis jalan anu syukur siatek gikel teh nepikan teu buku polana aya naon kela bejana cenah aya mangsa aya mangsa wah aya mangsa ajek ayo syukur ayeuna teh keur usum tiris kuningan oge aya mangsa ajek aya mangsa oh udah di mana-mana kayak gitu malah nurutkeun beja mah di dieng mah cenah nepikan di bawah hiji derajat cuaca teh ekstrim tiis jadi ayeuna teh anu satadina eta kuningan teh panas ayeuna mah tiis aya mangsa anjing abong-abong ngobrol jeung nu bonge cuaca aya mangsa anjing tong cari deui ngomong teh tadi jika nu heueuh kana ge nah aing teh teu bonge teu nya bener nya yu jadi ayeuna teh cuaca teh keur aya wangsa aya wayah sing kuat air teh cuaca ekstrim kuningan teh tadi isuk-isuk 18 derajat celcius jadi urang kuningan kudu hati-hati nu biasa panas ayeuna jadi tiis haji goblok cek dunungan aya mangsa ajek aya mangsa nya aya mangsa ari aing teh kudu pegat di koro aing teh iraha goblok lain iraha aya mangsa beh lebak ayeuna teh keur kadiekeun sugane atuh beuteung kausian harta kakayaan atuh boga urang hasil ngarampok teh innalillahi wa inna ilaihi raji'un hari umur ajek aja goblok nyebutkeun aing teh aya mangsa ajik lain nyebutkeun innalillahi da aing teh nyebutkeun aya nu maot gering lillah aja goblok saha nu maot teh eueuh nu maot anjing eueuh kantun waasna anjing goblok cing sabar maneh ngorang-ngorang ditinggalkeun ku pamajikan da meureun geus waktuna ajak begina mahan ya bae pamajikan aing mah aya di imah ajak aya teu mana-mana amit-amit teuing sia teh pamajikan aing mah keur ngumah panel make jeung maot sagala rupa cing sabar hirup katungkul ku pati paeh teh nyaho di mangsa doakeun ku maneh mudah-mudahan pamajikan maneh teh sing husnul khotimah anjing goblok pamajikan aing mah aya di imah aya
gering di imah anjing aya ketemu sing-singna ya. kata barang kareta api anjing Ringsak kata-kata kereta api mah. aduh di imah pamajikan aing mah anjing ayah goblok ayah deuh teuing anjing pamajikan aing mah aya di imah anjing Teuing coy. pamajikan aing mah aya gerak kuburkeun anjing goblok jelema hirup anjing pira dikuburkeun ya sabaraha poe pamajikan maot maneh teh aya di imah anjing geus 3 poe can dikuburkeun aja Bagi gerakan teh coy. hayang waehan maneh aing anjing aing hayang bunuh diri aral ku sia wis ulah bunuh diri aing eta kareungeun anjing alah aing bisi bunuh diri anjing aral ku sia geus 3 poe bau ongkoh poe yang geus 3 poe anjing aya pamajikan aing mah di imah kira-kira eueuh biaya mah tong tahlil anjing Lu biasa-biasa tampilan oke. gene doakeun sing dipanjangkeun naon dicaangkeun di alam kuburna dihampura dosa perdosaana anjing aya di imah pamajikan aing anjing sing sabar Beneran coy ya. sing sabar Sing sabar. yen sakabeh makhluk anu kumeliti ieu langit teh bakal pae urang teuing isuk teuing pagetot teuing poe ieu keneh mudah-mudahan pamajikan maneh teh maot teh cing kuntul khotimah kuntul khotimah husnul khotimah maksud aing doakeun ku maneh anjing tah kitu didoakeun teh amin jigan aing aya keneh anjing yo semua kahayang boga pujikan deui cing can bubar indah ya teh cing aya kaya harunya sok sanajan memujikan geus maot si goblok anjing ada anjing ulah gitu aing rek nulis anjing di omongan mah ku sia moal kareungeun da ceuli sia katutupan kulingis aing rek nulis ku sia baca Ku nulis. Kok. Nulis naon coy? Kodu pake titik. dek dikuburkeun di dinya aja dek nulis aing teh anjing dek nulis goblok Kali kan tulisan. dek nulis aing kitu teh anjing nulis pira ku dek dikuburkeun di tengah lapang poli aja goblok aing rek nulis ku sia baca aing geus mung nerangkeun ka sia No, eta titik. Panjang teuing. baca ku sia naon baca geus mung nerangkeun aing geus sudi sieun aing bunuh diri aral ku sia baca anjing mana teh bete tulisan heuh ku aing rek dibaca atuh heuh baca ku maneh ya maneh mah ongkos tulisan aya dibaca ulang Aduh. baca goblok baca jadi baca wae baca anjing baca gitu wae pira nulis diulah dibaca baca anjing baik urang baca sabenerna
Anjing pinter pamajikan kurang kemana deh itu informasinya belah dia anjing ajaran kedua Balik deui cenah. pamajikan urang teh teu mau tapi kata urang kareta api nya kata berak kareta api keur meuli korek api anjing Beli korek api aya. nya bongenya teu bisa maca anjing pok deui kaca berak kareta api anjing aing beli ruas ku aing bacana anjing ah ya bener nah pamajikan urang kaca berak kareta anjing aing salah nulis anjing anjing era aing Dipupus. pupus anjing era aing ah. Pupus cenah Den. Isin aduh. Ngerti bahasa batur. Ya kaja